jagat erek lebaran. Batur manggis persediaan segala rupa anu masak daging, masak sapi. Aing mandi mah teu gablek nanaon boga salaki teu balik-balik. Gara-gara kamari teh ya. Ngalah belut teu balik-balik. Sudah ge heueuh kebeneran pisan. Kahayang teh ari ngalebelut teh kos batur umum sapoeur asal menang opat ge cukup. Imang ngamalah belut ari mangkat ti isu meluk. Salila-lila kot samingguan kakarek balik. Halo? Alhamdulillahirabbil alamin. Ka mana wae ari Akang? Hah? Kumaha? Heueuh ieu dengekeun Kang. Kami teh geus teu boga nanaon di imah teh, sing eling atuh. Apaan isukan erek lebaran? Ari Akang mengeunah-ngeunah we meureun di ditu ngalabelut jeung batur. Kumaha ayeuna? Ah? Isolana leutik teuing sih Kang. Akang nelponna di mana? Dina Seeng. Oh, heuh. Moal bisa balik. Ya geus keun bae ari Akang teu bisa balik mah asal belut we heula balik. Hah? Nya. Heueuh Kang, lain pan can jagat fitrah. Jabar resiko isukan teh rek lebaran. Atuh kabali-kebali naon gitu kos batur. Ari Akang ku masih bisa teu bisa balik itu beunang katilang PSBB. Posisi di mana? Buset, Surabaya. Eri eta na teh hideung ari Akang. Los ka Surabaya. Hah? Punten Pak. Manawi teh caroge abi. Nuhun. Leres. Hampura we. Da can tiasa mayar. Heeh. Muhun. Keun sugan ke jagat tos lebaran. Makapan kali itu lebar. Insya Allah diusahakeun muhun. Leres kan diwartoskeun ka caroge abi. Punten. Manawi teh caroge abi. Heeh. Nya. Mangga. Enggak. Waalaikumsalam. Ai sugan teh salaki aing goblok. Geuning tukang kreditan lepon. Dasar. Aing mah. Woi, Mang. Aja. Ganteng ya? Ganteng. Yang ganteng ngomong ganteng we. Minta duit. Boga amang teh teu boga duit. Kamari bibi maneh kacaprak wae nyarekanan amang, pada amang teu boga duit. Cenah juragan empang. Caina we doang anu loba. Maneh mah sok kitu wae da ka amang teh. Yang satu duit. Gua ngan boga duit. Boga teu boga duit. Kunaon teh boga duit? Nya sora amang teu gawe. Geus kitu uli we nos. Korek. Maneh mah kok situ da. Ieu boga adi teh lah. Tadi saha? Si Asep. Naon cenah budak eta? Biasa da kita mah da duit wae. Teu naonnya? Ieu apang merekeun ka Maijot ya? Naon si eta? Baju lebaran, kamari kan teu boga duit yang mere Maijot teh ka dieu. Oh. Karunya. Oh. Lebaran naon ka dieu teh? Ini sih kuat diberek nya. Heeh, berekeun nya. Oh. Buru berekeun. Oh. Aing mah icut mah dibere baju lebaran, nah aing teh dibere pamajikan kumaha mah. Oh. Pusing aing mah lah nin caprak wae di imah. Kumaha mah teh. Kemana sih, Wo? Teuing pandang-pandang parugu aing ge pusing dah di imah cari keran wae. Saya kan geus ini sia. Heeh. Isia berekeun nya kan ini sia. Naon ieu?
baju lebaran. Oh. Kemarin kan pemajikan aing diurut. Heeh. Aing teu boga duit pakai mere nangis. Ieu we aing bere baju lebaran nya. Heeh. Yang itu nya. Aing balik nya. Los. Nu nya. Heeh. Kebetulan ya. Sugana bere ieu tengah caprak ya. Geus habis lah. Dari itu tungguan teh salaki. Ini tukang kreditan lagi lewat telepon. Aduh. Woi, Woi, Mak. Kenaon, Mak? Gua aing teh hirup teh keur kos kieu wae, Bol. Sia nyawa sorangan amang sia teu balik-balik. Oh. Terbalik kene wae. Acan, Buset lilana. lila pisan, ngaleblut ini belut naon mah aing teu ngarti. Sama di liang. Nya pasti ari belut mah kabeh ge di liang. Lain meni gaya kitu. Jelas. Tos di mana maneh? Balik kacamata kuda, Mak. Halus ya teh, Bol. Gimana tuh? Kan teu kabeungetan. Buset. Harus tingkat kematana. Keren ya, Mak? Ah, Keren tuh. coba pakai waduh gaya. Mau dikiekeun mah. Ini beres ya, Bul. Lain ari ngomong-ngomong sia amplop teh jeung si Jarwo. Ih, tisu geneangan. Itu amplop tuh. Apaan biasana sih jeung si Jarwo wae, dua Heeh, ke mana-mana. ayeuna we tadi ka pasar teh meuli ieu Doang doang. mun si Jarwo modal pan sia nu ngobehan Ah, sia eta. ke mana-mana doang wae. Heeh. Anu can balik keneh wae. Can jangan panggih. Oh, can kapanggih. Heeh. Oh, ayo geneangan pugu. Gue singkap-singkap kabeh dina karung goni dina mana-mana ge ku aing teangan. Eueuh si Jarwo teh. Pas diteangan dina handap seeng. Dina liang beurit ge eueuh. Oh gitu. Heeh. Biasana mah nyemplet gitu. Asik biasa mah sia duaan tuh dage. Ih, mantak eta buku mah. Aduh. Heeh. Kemana Banyak nya? pusing yang anak-anak kemana? Lainnya, muni bener-bener gaya pisan. Kacamata ambil teh. Kuda. Kacamata kuda. Mun bisa make aya di emak tuh boga kamari. Nah tuh. Pamere batur, Kacamata. sendalna. Sendal Oh, kacamata. sendal. Heeh. Sendalna. Sendal onta. Rek, Kuda jeung ontanya. pantas. Heeh. Ari budak ngora mah heueuh gaya pisan. Pat. Make baheula keur ngora mah lebih gaya tibatan maneh mah eleh pisan. Ada eta ngajebrol. Nya ayeuna ai ka mall nu spek deui. Mak, Naon? ini kebon jangan di imah. Ih, apa nyawa sorangan di imah mah geus teu gabreg naon aing ngerakeun baca ngalampiran ka imah. Pila ku rek di balas ku naon da teu gabreg naon. Ya, itu naon tuh? Iya, Naon? penitipan tadi Ketemu saha? si Ece, Lucu mana? Kang Baang. Si Nyai eta alhamdulillahirabbil alamin. Heeh. Tuh aing mah kumaneh henteu dibere oge, ku salaki teu diparjuangkeun oge geuning aya we milik rezeki mah. Heeh, bener pisan ieu. Bener pisan nya itu. Oh, Kita kenuhun kitu teh aing. Nya, Heeh. Pinter. Naon sih teh? Baju naon? bom kade mah. Baju kita ngomong mah. Oh baju. Tiga Nya. bom. Coba orang ajaran heula. Awas ya udah ngaritip aing rek ngajaran baju. Waduh, mah. Bos, saya di dia ginian. Paling anu sia, deuleu kacamata aing tuh. Heuh, ya halus. Naon eta arana? Kacamata kuda merekna. Namun di mana? Namun di pasar. Oh. 3.000-an. Lah aing mahal anjing. Ya lah tuh kuat celana lepis anyar make isuan lebaran dipake ayeuna. Aing boro-boro celana lepis anyar baju anyar. Eta naon make eta? Tuh di celana mana? Oh deui ieu. Kuat teman dia mah. Karung goni ya ge. Disuruhin ka mana tadi? Kelantang kelantung dah, Parugu. Aing ajakan urang naik kelantang kelantung mah menang duit teu. Teu aing pugu lieur. Eta menang baju si emak we. Apa kok dieuleunkeun? Heeh ya. Orang ke pasar cuman beli kacamata doang. Kacamata doang? Heeh. Deuh aing mah jauh-jauh. Bener macan diganti bae, teh wae. Ya, wo, orang menang THR ti dulur urang. Cek menang wo. Cek ieu urang. Saha? Dulur urang. Dulur urang. Dulur. Ya. Mana kolot. Ima dulur. Ya, mana anak yatim kan? Berek ke urang ya. Ah, anak yatim 2.000. Oh lah, biar kantongan deui. Nah, Mak. Ari pakaianna mah geus alus. Terus Bejakeun ka si baang maknya aing teh make kos kieu, teu baju lebaran. Teu hideng pisan. Sia ngurus-ngurus keunana eta duit-duit coba nempok naon? duit. Coba nempok ka dieu. Duit-duit. Bener sia. Malantok itu. Ayo, sok. Ngamuk, Bul. Aduh, THR urang, wo. Oge.
gantian lumayan baju lumayan halus juga artis.